Sadeana Purwakarta mangrupikeun salah sahiji daerah anu kawentar ku wisata kulinerna Sate Maranggi. Namun, Purwakarta oge gaduh salah sahiji destinasi wisata nyaeta Taman Cai Mancur Sri Baduga. Lokasina aya di pusat perkotaan Kabupaten Purwakarta. Tempat wisata ieu janten salah sahiji ikon di Kabupaten Purwakarta. Pamentasan Cai Mancur dilumangsungkeun nalika wan Cipeuting, sabab Cai Mancur pangageungna se-Asia Tenggara eta nganggo koreografi ti gemerlapna lampu anu warna-warni. Gerakan Cai Mancur ieu nyiring kana wirahna musik. Baheula saacan jadi Taman Sri Baduga, taman ieu nyaeta situ anu cekap lega. Namina nyaeta Situ Buleud. Asal-usul Situ Buleud pakaitna jeung peristiwa pindahna ibu kota Kabupaten Karawang ti Wanayasa ka Sindang Kasih. Tujuan diadegeunana Situ Buleud nyaeta kahiji sebagai sumber cai pikeun kapentingan pamarentah jeung masyarakat Kota Purwakarta. Cai tina situ dianggo pikeun kaperyogian ibadah jeung kagiatan liana di Masjid Agung. Kadua, sebagai tempat rekreasi. Di tengah situ diadegan wangunan tradisional sajenis wangunan gazebo sebagai tempat lelesan. Kota Purwakarta kalebet kanu tempat anu hawana panas. Ayeuna volume cai anu seueur dina areal anu cekap luas nyababkeun hawa di puseur kota janten teu pati panas. Kusabab eta, areal Situ Buleud cocok sebagai tempat rekreasi. Kiwari wangunan pasanggarahan di tengah situ tos teu aya. Sanaos kitu, dugi ayeuna Situ Buleud tetep janten landmark Kota Purwakarta.